kembangnya halus ya. Ya iya dong, Riz. Satu ieu mah kembang marah halus nu aing ye. Teu butuh maneh, Riz euy. Ari sorangan teh si mana, Riz? Lah, orang ngesipulin memang ya lelempangan. Tuh, tes di itu tuh, mereka Imaranda nu bedi itu tuh. Nyao, ayak itu, kira-kira mang. Randa naon, Riz? Randa segala. Di dieu mah randa. Oh, bang Jamang. Aing mah. Geus atulah, moal teh nguruskeun randa. Mang, ieu kembang nu saha? Uang beuli wae kuing hiji atuh. Anjir, diduitkeun ieu mah euy si Aris butuh kembang. Nu aing ieu mah, Riz, sok butuh mah. Sabaraha hiji butuhna? Lah, butuh hiji mang yo. Sabaraha yo? Hiji mah 100, Riz. Lamun tiluanana tok 200 ku aing didiskonkeun. Oh, tiluana yo 200 kabeh. Heeh, hiji mah 100. Alah, ya tiluana 200. Mun hiji 100. Sok, Riz tah 200 tilu aing geus didiskonan. Oh lah, di duitan ayeuna jadi nya. Tah. 200. Gue itu Riz tah aing da aya perlu heula aek neang cai ka tonggo teh ieu kembangna. Cih, kumaha emang dayatnya itu? Ai hiji 100.000, KB 200.000. Hah, lumayan pibatieun ieu mah juaring ke kurang. Tuh, mau mana kumaha ya ieu? Lumayan pibatieun ieu mah ieu. Mau mana hese ya? Dayat ka mana ya ieu? Ya. Dari kembang aing dibawa ke mana? Memang nur kumaha ieu? Mang Dayat nang meuli bieu 200.000 kabeh. Menang meuli kumaha pan mah kembang urang. Cih, pan Mang Dayat tadi teh keur diberesan ci urang teh ka dieu nyimpang. Ieu mah kembang urang masa ngeunahna. Mang Dayat mah keur ulin di urang. Cih, nang ulin kumaha? Urang kumaha tuh ya duit? Dih, nyawa teuing da ieu mah kembang aing. Pan ieu kabeh geus dibeli 200.000. Cenah cek Mang Dayat teh mun hiji 100, mun kabeh 200. Bisa Mang Dayat geus duitna bieu. geus di duitan ku maneh. Geus Mang Dayat. Sia mah katipu ku Mang Dayat. Manya kolot-kolot nipu. Dih, nyawa teuing da ieu mah kembang aing. Duh, kumaha tuh ya urang? Naon geus sabeunah kembang aing mah nek bawa wae. Pan urang ieu geus duitan dibawa balik. Nu aing ieu mah jung tanyakeun ka Mang Dayat cusul ieu. Ka mana Mang Dayat nanti bieu teh ka rencai cek ka mana dieu balongna? Tuh, belah tonggo balongna jung ieu susul. Aing mah moal dieu moal dieu. Oh, nu aing ieu mah nu pamajikan aing bisi ngamuk lah kumaha. Aya tuh kumaha ieu katipu ku Mang Dayat. Dua ieu susul tuh. Iya, caina tuh ke balongna belah tonggo. Aing aya kana kitu duitna. Njung wa ieu bisi kala dibeli. Moal dibawa eta. Ulah ieu mah nu aing jung ieu susul jung. Aing mah heula tuh Mang Nur. Aing mah kolot-kolot nipu mana Mang Dayat. Mang Dayat. Bawa deui duit ieu jeung setor ka Bang Emok emak. Eueuh tinggal 10.000. Aing nuan cai jaman magrib aing ngopi lah sakeudeung. Telepon Lang Nur euy. Nang warung mah. Halo. Mang Nur. Ya wing pesan kopi ya biasa ya deket Ciwang wing tunggu cai. Heuh bae kana gelas we kana gelas heuh. Aing kayak udun teu ngeurah kopi namanya. Heuh sok ditungguan. Aya si budak euy. Warung nungguan nyata si budak we. Dag. Pang mekeunkeun kopi kasih Lutfi. Si Lutfina deket wahangannya. Aing eueuh nungguan warung heuh. Oh siap. Nur. Anjing sindur bagian. Agar kan si teh aing ya kieu mere kopi anjing mantap. Hah? Jadi bogohan deui jeung kabogoh batur anjing. Duh, ieu geus Nur Isa aing. Geus salat geus nanani kopi can datang-datang keneh wae ku aing telepon. Wow. Ieu kopi mana ieu aing geus haseun ieu bibir. Da eueuh si budak mah. Wah aing tadi nungguan geus rek setengah jam atuh nungguan. Heueuh sok. Nya. Heuh. Asar. Sia anak lagi diuyup kopi. Hah? Kopi teh jeung si Lutfi aku sia kalah diuyup atuh. Nur, munah pisan we ya kieu ngopi. Nur aing sumpah demi Allah ini sebagai friend udah benar-benar peduli can karuhan anjing jadi kabogoh cepet di kaos maneh mah anjing. Sumpah demi Allah Nur aing. Lain jeung sia aing wanita sote panganterkeun ka si Lutfi. Ya, Mas Nur. Oh, udah rasa sia teh goblok. Kira-kira siapa dari rumah anjing? Eta teh jeung si Lutfi sia anu dirasa tuh.
Lah si anjing kalah dibeakeun. Ya deh Mas Nur, sakira-kira sia teu dirok aing. Kok pe sia tah anjing. Wah, sia Mas Nur anjing pokona. Lembok sia kae lembok. Wow, sia deui anjing ngomong aing sia teh. Wow. Bercana tes main Den. Tas. Ayo duduk teh umeureun. Iya. Teh angan kenor ang. Kieu kareng keur ieu ngarobrol jeung Mang Dayat, namanya teh mah motoran. Sekarang ang nu ditu. Nah keur naon di dieu urang bieu ka imah. Aing mah tadi ke di dieu nu barudak tuh keralangyangan resep we. Emang. Heeh. Dua anyar datang umeureun aya ududna. Lain pan tadi tetes main deh ang. Atas main ti lubung, kareko aing oge ya biasa laleuseuh keneh euy wan. Udud atuh. Udud. Udud. Pan sia mesti lagi teh udud lain. Hah? Eueuh. Teu udud sia teh. Eueuh ududna. Heeh, udud. Aya gampang gaung meuli. Beak mah tadi mah gaung meuli. Kopi deui. Aya di imah loba aing tinggal ngala tuh, kopi mah loba. Tinyuheun aing lain alaeun. Ngomong atuh aya gampang kalem kopi mah. Iya betul ka imah yang kopi. Sing atuh aing heula santai heula di dieu wan sia mah rasa rusuh pisan atuh. Lain naon maneh teh ka dieu teh? Lain ang ayeuna nama asa bukit cerah wae. Aduh. Si Wawan mah jiga rek minjem duit mau geura jeung tanyakeun. Kitu beda sura-surina. Mamang mah ngomong teh sok fitnah. Aing ka dieu sudah bayar mang, aing keur buka duit ayeuna naik bayar. Bayar ka aing nya. Heeh, pan bare tuh basa hutang. Boga kitu maneh. Aya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mamang mah ulah salah sangka tah. Adi aing rek bayar, Mang. Tah, pira ge gocap hayu we obrol. Padahal mah ari can aya mah gue wan. Bener itu boga maneh. Cukup lah aya aing buka hutang lah. Atuh nuhun heuh. Heeh, ieu hayang ngopi ya jeung udud. Jung atuh KTT aya ieu Jung. Tinggal KTT minta panggilan teh tungkek kopina bawa ka dieu. Tah, ieu jeung ang lah. Ih, sama aing keur setung marudak tuh nang layangan. Jung bawa kopina ka dieu engke. Ayo ududna di. Aya udun mah tah. Banyak aing mah. Dia kan Jung, ya itu heula Jung. Ini kopina lah Jung. hayang dipangieunkeun. Aku sia bebeja KTT engke panggilan aku teteh. Heeh, atuh lah nyeun heula. Ya Petru kayak can ditanya. Kayak kaideungan si Wawan mayar ke maneh. Itu anjeun deui ke mamang eta nu 50. Balik ngomong, aing karek dibayar banyak diinjam deui. Ih, cenah cikeun maneh mah teu butuh. Basa-basi aing eta mamang aing keur butuh pisan. Ayana, Aing bayar ka Mang Emok isuk cicing emang naon atuh jeung naon tuh. ayana. Enggak sewa cicing Gowat. ngejedog mah tunggu duit aing sarua. Aing kayak gitu jenur. Nah, mana kopi naon? Eueuh tetehna lagi aing lah. Bawa ka mana pan teteh mah aya di imah. Nyawong lah di geroan ge eueuh, aing di geroan ge eueuh tetehna lah. Aing kalah aya nu nelpon. Naon nelpon? Aing buguh. Kalah aya nu nagih nginjem deui duit tuh. Palingan aing penting teh ngipi modal. Ek diinjem deui sigana mah duit tadi. Lah wayahna tulungan aing era tukang pulsa nu nelpon wae ang. Kumaha aing nulunganna? Injem deui 200 wayahna. Nu tadi. Sia. Sia teh karek bayar ka aing teh 50 mah nya sia nginjem deui jadi 200 deui polontong Tukang pisan. pulsa nelpon buru. Duh, era ieu. Nah aing ti manawan? Sok-sok buru lah. Mang bukan mah, Mang. Kalakuan sia bayar 50 letak nginjem 200 edan sugan sia mah ya we 50 deui ya Teu mahi. masih atuh kacaput anjing Anu eta teh. geus 50 deui toh Wayahna 150 wayah. sia aing ke lapes mang Nuhun nya. lah kunyuk sia lah Nuhun ang. Siapnya. Bang kawara sia mah bukan aing teh heueuh bayar anjing teh kalah nginjem dasar apes aing ieu mah